Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala atawa ngucap jasi wong ngucap laknatullahi ala kulli alimin. Ing lapad laknatullahi ala kulli alimin. Manane laknatullahi utawi laknat Gusti Allah iku ala kulli alimin kang tetep ing atase saban-saban wong kang alim, wong kang duwe ilmu. Tingkah si wong muridan hale kang ngarepaken al istighraq ing ngentekaken. Asyamila kang ngawengku ya istighraq oleh ngawengku li ahadil anbiya'i maring salah sawijine piro-piro nabi maring salah sawijine piro-piro nabi. Au qala atawa ngucap ya si wong ngucap ana bariun minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi au minal qur'ani au minas syariati au minal islami. Ing lapat ana bariun minallah. Manane ana utawi isun dewek iku bariun kang lulubaran oleh lulubaran minallahi saking Gusti Allah au minal malaikati atawa saking piro-piro malaikat au minan nabi atawa saking nabi au minal qur'ani atawa saking Quran au minas syariati atawa saking syariat au minal islami atawa saking agama Islam. Au qala atawa ngomong si jalma ngomongna laknatullahi ala kulli alimin kana omongan laknatullahi ala kulli alimin. Hartina laknatullahi ari laknat Gusti Allah eta ala kulli alimin tetep kasaban-saban jelma anu boga ilmu. Ngomongna si jalma teh muridan bari ngarepkeun ngamaksud al istighraqo kana meakeun nyimutkeun nyikis habis gitu asamila anu ngurung li ahadil anbiya'i kasala sawiyos nyaeta para nabi. Ye masih keneh nerangkeun pamurtadan kusabab ngomong. Jadi murtad kusabab omongan diantarana di mana-mana ngomong seseorang hiji jalma ngomong ari laknatna Gusti Allah teh ai laknat teh nyaeta ngajauhkeunana seorang hamba nyaeta ku bebendu Allah. Jadi hartina dibendu ku Allah gitu. Ai dilaknat ku Allah teh hartina nyaeta dibendu ku Gusti Allah. Lamun eta laknat ti Gusti Allah. Lamun bahasa laknat ti jelema hartina nyaeta ngaduakeun ku sifat-sifat anu jadi dipikabendu ku Allah. Jadi ngadoakeun ku sifat-sifat anu jadi ngabendukeun Gusti Allah. Nu pibendueun Gusti Allah gitu. Jadi doa ti jelema mah.
Amun cek urang mah tunung gitulah bahasana teh disapa kitu tah laknat ka itu jelema mah. Ayat Allah mah nyata sebutkeun laknat teh naon dibendu gitu. Dibendu ku Allah. Lamun ayeuna mun teu mati jelema mah disapa gitu laknat Allah teh. Disebut laknat bahasa laknat teh. Nyebutkeun ayeuna bahwa laknat Gusti Allah tegasna bebendu Gusti Allah eta keur jalma-jalma anu berilmu. Kayak dua ayeuna hartina bahasa kitu teh aya laknat Gusti Allah ka jalma dibikeun jalma anu berilmu teh nya mungkin wae. Nya mungkin wae gitu. Lamun dimaksud alim anu tertentu. Contoh kieu. Dawuhan ayeuna mun teu katerangan nyata terangkeun idza doharol bidatah di mana-mana geus mahabu geus buhbe al bidah pamaksiatan pamunkaran berbagai ayeuna mun tama kemunkaran paharaman pamaksiatan geus merajalela geus kitu wasakatal alimu. Ayeuna seorang alim jempe we cuek. Api-api teu apal we, tara gurah geureuh, tara curak tarek. Fa alaihi laknatullah. Tuh gitu. Jadi ayeuna mun tama eta alim anu kitu, anu cuekan, anu bayan, nyata alim anu dilaknat ku Gusti Allah. Sedangkan ieu bahasana nyata ala kulli alim da teu sakabeh atuh. Jadi resikona jadi alim didinya. Jadi ulah ningali kana penghormatan pengagungan ayeuna mun tama umat-umatna wungkul. Puguh ningali dina penghormatan pengagungan penghargaan amplop jeung sagalanya nya. Ningali eta wungkul mah ta ieu ketika ayeuna mun teu di hiji lingkungan terus pamaksiatan pemabokan mah pelacuran mah tuluy ayeuna mun tamariba mah geus merajalela ari api-api terang we cuek we ta eta pagelan-geulana alim anu kitu anu cuekan gitu. Jadi sikona teh kudu bawel we kudu ngomong we kudu gurah geureuh we kudu curak carek we kan bersiko teh gitu. Ulah api-apian Allah Maha Ulinganya api-api teu apal we. Api-api teu apal, moal bisa api-api ya. Nah, jadi maksudna ngomong ieu bebendu Gusti Allah keur satiap jalma anu alim. Teh maksudna omongan manehana kitu teh maksudna al istighraq dikikis habis. Dikikis habis teh diratakeun. Sakur jalma anu berilmu eta dilaknat ku Allah. Gitu ngomong nate sehingga ayeuna mun tamaku sabab ari para nabi oge eta tepan alim sadayana engke bakal ngababan ka salah seorang para nabi atuh meureun berarti engke aya nabi anu dinaon anu dilaknat ku Allah gitu ngomong kitu teh sarua jeung kitu. Jadi sarua jeung ayeuna mun tam ari laknat Gusti Allah eta keur sakur-sakur jalma anu alim. Ai para nabi teh sadayana alim. Ai keur sakur-sakur anu alim. Engke kababar ka nabi oge. Naudzubillah. Jadi sarua jeung nyebutkeun nabi oge nyaeta seseorang anu dilaknat ku Allah. Eta murtad. Kecuali lamun nyebutkeun ka alim tertentu manu tadi teh anu ketika ayeuna aya munkar di sakelilingna repet tara gurah geureuh kecuali qala atawa ngomong kieu jelema teh jelema Islam maksud keur aya dina agama Islam ngomongna ana ari kuring eta bariun anu cuci tangan anu bebas-bebasan lepas baidun tegasna anu jauh minallahi kuring mah teu nyaho ka Allah nyaho teuing
kuring mah ayeuna mun teh jelema teu wawuh jeung Allah. Nah, padahal jelema Islam keluar nyebutkeun nyata geus ayeuna lepas tangan jeung Allah. Teu butuh ka Allah gitu artinya mah gitulah. Kuring mah ayeuna teh hayang deukeut jeung Allah. Nah, eta murtad ngomong gitu, keluar tina agama Islam. Bahkan ayeuna ngomong kieu oge ari kuring teh eta geus lepas teu butuh ka para malaikat. Jauh kuring mah ayeuna mun tetayang deukeut ka para malaikat. Nah, eta murtad, keluar tina agama Islam. Termasuk nyata kuring mah teu butuh ka nabi. Kuring mah teu hayang deukeut jeung nabi. Eta murtad. Ata kuring mah nyata geus teu hayang wauh jeung Quran. Geus ayeuna api lain jeung Quran. Eta murtad. Au minasyariati atawa kurima geus teu nyaho teu wawuh geus lepas tangan teu aya berhubungan teu aya berkaitan nyata jeung syariat-syariat. Eueuh kuring mah teu terikat ku syariat gitu, geus lepas tina syariat. Au minal islami atawa ngomong kuring mah geus bebas geus lepas tina agama Islam. Na'udzubillah gendali kade ayeuna mun tamanya lain ayeuna mun teh hubungan jeung Allah hungkul anu kudu urang hati-hati termasuk nyaeta hubungan jeung jalmi-jalmi makhluk-makhluk anu diagungkeun ka Allah bisa terjadi murtad teu kudu ka Allah hungkul meusing ayeuna urang ayeuna mun tamah teu hormat ka makhluk-makhluk anu diagungkeun ka Allah ge atau ngomong sembarangan ka makhluk-makhluk anu dimuliakeun diagungkeun ka Allah bisa ngaluarkeun tina agama Islam. Para malaikat ge makhluk, para nabi ge makhluk termasuk junjunna ayeuna makhluk tapi teu hormat teu ngamuliakeun mah bahkan ayeuna ngahinakeun murtad kaluar tina agama Islam. Termasuk ayeuna mun tawaninya campah ngahinakeun kana Quran ngagungkeun kana Quran tapi ka teuing waktu awuk kuning mah Quran naon geus ayeuna teu hubungan jeung Quran. Nah eta mata ngaluarkeun tina agama Islam ngomong kitu teh. Au qala li hukmin hukima bihi minal ahkamis syar'iyyati wallahu a'lam bissawab.